tekadanan moya tang tuloba geningana iya dagogodana tapi niat kudu kebat gogoda gogoda daulah hebat lah tapi niat kudu kebat geni gogoda ulah hebat duku di bungkus ku salam dulungan pangeretan ayah duku si ratu ninggalan selamat Indonesia geningana selamat Indonesia mau hadiahkan ke keningan belut timah saking Rumi pinat niran dowor lindu kiran Duryodhana wis pirarek pugi Tretes dan tak perintah tinantra Mas lembek blodo nenetro ya ingkang tunu banati derawat nadi narawunta nujuang
datang kawinarni. Ya segera datang nirawara. Wow kosapa. Bangus perlampah. Karya Bima anu ditantayungan kusrina rakasna ti Mega Yati. Hawan tening Mega malas. Itu. Salajengna bakal ngajorak ngabujeng ka Karaton Astina rehna Suyudana kabur ti kemah pasangrahan Tegal Kuseta. Ngaraos paur ku ayana ingkang rayi dursasana kumpul. Lan ingkang rama paman Patya Sakuni pecah kawani ngadadak leungit kateung ngadadak eueuh timul ka pausan ka gila nu kaya tiga jalma euyah-euyahan ti pihak musuh tentara ti pihak Kurawa parantos coreng sanu kaya kinggana kantun hiji dua simpatisan wadya balad tentara dieu tentang dihang juga namanya pada misir gila wayana pangamukna Bima ciga banteng amuk sareng sena ngakubak habik nyasak dursasana di tengah Tegal pertempuran. Allah Nasibna ciga lamak benang nyasak kekakantun salirana sangkuni boleh gerberem disebit ku Bima sarta dibebekeun caheumna ngangkarawak sapisan tina paham kana sepi dumugi. Bima ngaluarkeun amarah anu langkung. Syarita lumampah. Kairing astrati ngadawala ngajorak ka Karaton Astina. Kantun lampas satengahing margi gantos Kang Winursita. Kocapa wonten ing Karaton Astina ti sapungkureunana. Pangingikan ingkang Ramana Kurawa nyata Mahaprabu Dastara Destrata nuju dipun parku ingkang garwa Dewi Ganari tisakawit nyalahirkeun Kurawa Dewi Ganari teu ngresakeun ningal dunya pawayangan lajeng sosana ditutup margi maksad ngiring kana kaayaan anu janten panutan teu ningali. Allah. Anu janten rencan tukang nungtun kaitu ka Raden Sanjaya putra Maharya Witura. Ngedana Mahaprabu Destrata ratu sepuh anu kalintangan resna nyemutkeun nasib para putra Kurawa. Medalna Sri Mahaprabu. Oh. Sanjaya Damawa jeung tungtun hayang kanu rada lega Sanjaya menyusu mangga kaulanu bari sakalian wahidep Nyi Ratu yap ka dieu kitu Ganari teu pinor damel wunjuk sumangga. Ibu hidup Ganari tuntun ka dieu. Wah, waratu kaulan ikaturan nari. Dewi Ganari dituyun ku Raden Sanjaya. Batin
Strata sawegipun parku ingkang garwa Dewi Ganari anu sami ditutup sosana timangsa ngalakhirkeun Kurawa kalayantipun parku Raden Sanjaya tukang ngarensangan tukang nguyun Rama Uwa Prabu Destrata Raden Sanjaya putrana Maha Arya Widura gitu. Cunuking waktu rayu praptana mangsa utama ngandika. Oh, Nyai Nyi Ratu Ganari, iap kadir cingrada saket salikna mana salira. Tapi noda makaulan unjuk siumanga. Sakat makanya kaulan nyangakeun semua pangabaktos kuanyuk raka panjenengan diterima Ganari anu geulis.
Sanjaya manakah dia sing rada deukeut Payun eta supir Pino damel kaulanu Ramawa Prabu ulah Kunyuk Sumangga putra dalam Sanjaya nyangakeun batos kunyuk panjenengan Ramawa miwah waratu diterima ku Kasep supir anu bela tumutur anu lucu syukur badak kumayangan anak anu Kasep diterima semah pangabakti hidup lucu kepino damel kaos lajengna aya naon Ramawa ngalih ti paninggihan ka ieu tempat anu rada lega hayang niis we wayana awak rasa panas nu daya kinggana hayang ngarasakeun tebakna angin mangsa ayeuna kepino damel kaulanu sajabat ti kitu kanari kepino damel Raka Prabu kaulanu ayana purwanya kalintang di ajeng-ajengna kalintang di ajeng-ajengna Ramawa Prabu ieu sategesna saperkara wadeg negrakeun rasa syukur kana pangersana Gusti anu kagungan murah kalawan asih tepi kawangkid ieu wa bisa hirup kumenan sanajan bari panon teu nenyo sanajan bari rarempo ti mangsa bureina Kurawa jeung Panawa geus aya gamaran-gamaran beneng ceweng ti zaman lemet kaulan kula aya gamaran geus teu akur jeung dulur anu jadi dasar pokok ngeunaan astina ngeunaan nagara warisan anu tantu lintang ti anu jadi anak pokok Kurawa anu jadi bibit kasakit lantaran di hempek-hempek ku Durjana lantaran diasup kudu jadi kolotna Sakuni adina Ganari jeung teuingeun anak jeung anak pecah kepika jadina mangsana ayeuna Bratayuda aing nyeri aing perih ngadenge Kurawa geus hancur tumpur kari tilu jelema deui antarana anak aing panggedena Suyudana santos kecil kurang lah kadua dursasana 100 karinya sadua kumaha tepi kaki jadina anak korban turunan hancur ku ayana laku lampah anu lunta tina tekekon kamanusiaan dabongana atuh ngagugukana pangasutna si Sakuni tepi kaki jadina kaniaya anu kaya papadana kepino damel kaulanu dina resan dia mah kedah tumampi bae Ganari kepino damel Raka Prabu kaulanu can aya beja kumaha Dursasana kapan cenah poe ieu majuna jeung Sangkuni cing kumaha kabar-kabar kayaknya kepino damel kasana ya wartos duka kumaha ngapina sibeunana waktos ayeuna Sanjaya kaulan kula ceung longok lucu katega Krusetra menta beja ngeunaan Dursasana anak kami sesa restan dina Bratayuda geus ka 14 poe ayeuna ka 14 atuh daerah teh sadaya-daya kaulan kunyuk Sumangga kaula teh bakal nyusi waktos ayeuna kantun pinara kade sing hati-hati di jalan lucu cing jadi contoh omat tekad ucap jeung lampah lintang ti eta jimat kasampurnaan hirup anu kudu dimumule pokok tekad tuluy ucap tuluy lampah cing jadi eunteng dulur anjeun Kurawa tepika teu nyesa hancur kulantaran salah tincak-nincak jalan anu matak mawa kana kacilakan
karuksakan Itu baru karena geuning tah. itu balukarna teu beunang dicarek ti baheula we da kumaha atuh lantaran inyukna aya di gigireun lantaran anu ngasutna aya di tukang Yo, nama we teh. sadaya-daya kaula nu unyuk sumangga nanging barang sanjaya ingkang pakamungkur bakanyung sikayan tegak kusetra koyong aya katerangan ngeunaan tursasana masaina sapatanepun Prabu Suyudana tumeka ka karaton lumpat sakalumpat lapet gagauran upaya papadana netrakeun anak warti rehna tursasana paja ubah itu Gusti Prabu Suyudana batur mana itu iya Rama pangapunten ieu putra Suyudana markaya kawung wiswan markaya wong wiswan wanu pisan lagi ya ini rakin kang pinara ya ingkang pinara Rama miwajeng ibu syahaya saka ieu kebet karatak kurutu tepinu damel putra Suyudana wah amuy Suyudana bagea tepinu damel katur seunukun bagea anak ibu anu kasetuju dawuh nyangakeun mah pangabekti ku anyu panjenengan jeung ibu miwajeng Rama ditarima Suyudana syukur bagja kumayangan kepino damrai dalem sanjaya nyangakeun katuran sasumpina kalayan baktos konyo Raka Prabu sanjaya ditampi nuhun ku Akang Rai aya naon ieu teh betreu waskarata kurutuk amat teh ngajurungkeun sanjaya hayang aya beja ngeunaan dursasana mangsa ayeuna nah unggul dina jurit atawa kumaha coba ceng bere beja barang siang teu ngeunah ieu kana ati kumaha kayanana dulur hidup anak ibu dursasana Rama atuh tiwas kuningakeun kaula pun abdi dursasana kalayan paman Sangkuni rajet cigala mak beunang nyasak nasibna waktos ayeuna aduh sakali deui kumaha sakali deui lucu dursasana sareng paman Sangkuni jiga lamak beunangnya saku si Bima dina waktu ayeuna parantos daya dikieuna pecah di tengahking tegal kusesa aduh tobat ampun teng tepi kaki jadina dursasana ampun ting tepi kakieuna tah ceuk aing oge Suyudana aduh ampun ting ceuk aing teh kurang-kurang ceuk aing pasrahkeun ieu nagara dabungan anjeun ngagu kasih Sangkuni anu jiga kitu Suyudana geus kieu kumaha anak taingan kari hiji-hiji deui hiji-hijina deui wangkit
sakit kabina-bina teuing sangkuni da anjeun atuh anu kaniaya. Dewi Ganari ngarumpuyuk jiga kapuka ibunan jiga kapas kahujanan. Wayana mireng rehna kang putra Dursasana wis pedah. Ia wis penas dikersayang tumampara mapan baya kena rakin kantin wis. Obatin kaniaya daya tinggal. Sasana anak ibu ketika gitu nasib hidup kaniaya kaya papadana. Aduh Gusti abdi ampun mana kieu teuing nasib abdi dibengkenkeun di dunia nasib naon mapan banyak dan kenalara